Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ani wa bi ulumihi fi daraini al-Fatihah. Inna siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sahli abwaaba fadlika ya rahman rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Suratul Fatihati utawi pira-pira syaraté Fatihah iku asyaratun 10. At-tartibu sawiji tartib wal muwalatu lan nuli-nuli wa muraatu hurufiha lan ngaraksa pira-pira harape Fatihah. Wa muraatu tasdidati lan ngaraksa pira-pira tasdid Fatihah. Wa ala yaskuta lan yen ta ora menang si saktatan tawilatan kalawan menang kang dawa wala qasiratan lan ora menang kang cendak. Yaksidu najak si wong biha kalawan qasiroh qat al qiraati ing magatakeun bacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha lan bacaan saban-saban pira-pira ayat Fatihah. Wa min halan iku satengah saking ayat al basmalatu utawi maca bismillah. Wa tamulahni lan ora nono pepeladan al muhili kang ngaruksak bil makna kalawan maknane. Wa antakuna lan yen ta ono ieu Fatihah halatal qiyami dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu. Wa yasmi lan yen ta ora ngarungu si wong nafsahu ing ngawake si wong al qiraata ing babacaan. Wa la yatakhallalaha lan yen ta ora nela wong ing Fatihah apa zikrun ajnabiyun zikir kang wawane paslun hartosna ari ieu fasal sahiji suratul Fatihati ari sapirang-pirang syarat Fatihah asyaratun eta ya 10 atartibu kahiji tartib wal mualatu sareng tuluy-tuluy wa muraatu hurufiha sareng tuluy ngaraksa sapirang-pirang harapna Fatihah wa muraatu tasdidatiha sareng ngaraksa pirang-pirang tasdina Fatihah walayas kota sareng yen ulah cicing jalma saktatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasiratan sareng ulah eureun anu sakedeung yaksidu najja jalma biha kana eureun sakedeung qat al qiraati kana bacaana Fatihah. Wa qiraatu kulli ayati sareng bacaan saban-saban pirang-pirang ayatna Fatihah wa minha sareng eta tetep tina sapalihna ayat al basmalatu ari maca bismillah wa damulani sareng henteu aya sareng ulah cacadelan al muhili anu matak ngaruksak ge cacadelang teh bil makna kalawan maknana wa antakunalan yen ta ono ieu Fatihah halatal qiyami kana tingkah ngadeg fil fardi eta dina salat fardu wa yasma sareng yen ngupingkeun jalma nafsahu kana awakna jalma al qiraata kana babacaan wala yatakhallala sareng yen ulah kaheulaan ulah ngaheulaan jalma kana Fatihah naon zikrun ajnabiyun zikir anu sejen tegasna syaratna Fatihah teh aya 10. Hiji syaratna Fatihah teh kudu tartib. 2 syaratna Fatihah teh kudu tuluy-tuluy. 3 syaratna Fatihah teh kudu ngaraksa kana sakabeh harapna Fatihah.
Opat syaratna Fatihah teh kudu ngaraksakana sakabeh tasdidna Fatihah. 5 syaratna Fatihah teh ulah eureun anu lila jeung ulah eureun anu sakedeung anu neja ieu si jalma ku ieu eureun teh kana magatkeunana bacaan Fatihah. Genap syaratna Fatihah teh maca kana ayatna Fatihah anu 7 syaratna Fatihah teh ulah cacadelan anu matak ngaruksak kana maknana Fatihah. 8 syaratna Fatihah teh kudu bari nangtung dina salat fardu lamun kawasa nangtung. 9 syaratna Fatihah teh kudu kadenge ku awakna sorangan. 10 syaratna Fatihah teh ulah kaheulaan ku zikir anu sejen. Wallahu a'lam bishawab.